gratis, banyak yang pada ngebak anak-anak weekend hari Sabtu. Nang loba betrik apa lundu? Betrik apa naon lo? Sapu-sapu. Coba laukannya ini tegakannya galte. Lepasan kumaha? Nang loba betrik apa lundu? Lunduan betrik ya. Nah beradinya lah loba tadi itu begitu loba iya pembuangan penyesaan. Banyak yang pada ngebak anak-anak weekend hari Sabtu. Orang kampung di sini ngebaknya yang gratis di sawah kayu kecil.
liar. Membuat bahagiain anak cukup di sini gratis. Jangan dek, dia di nih yang harus tadi naon. Nah, itu jembatan mau pamer sorangan wae. Kolam gratis. Ayo deh, rek kebak mah deh. Om nungguan di dia deh. Tuh. Buka bajuna, kandal soal bajuna eta. Hah? Ah. Pindah di dunia. Ah. Ah. Enggak, sore. Ada parap, bah. Ada parap. Jadi abur dombana, bah. Jadi abur dombana. Panen sabulan deh nya, bah. Kemari di dia harga barap, pare. Patnol, mahal tuh patnom, patnol mah. Di urang mah 38. Oh, parena keur goreng ongko. Amun halus benang 45. Amun halus benang 45. Menang ya. Kalau pertama kebagianan murah wae. Oh, soalnya kan diheulan ieu ngapai kan ada itu. Kalau merta balik deui ka babawangan.
nyeranakan. Lumayan juga bisa jadi puluhan Pak. Kurang lebih. Cuma ya kene. Di kota mah. Di kota modal ayeuna di Cikampek sebutnya geus kotanya. Geus sawah. Jadi gawe nya geus moal dahar. Ka sawah mana eueuh sawah. Di lembur teh digawe kan urang bisa kuli-kuli di sawah. Cuma ketentram. Dihajar ke renang bang di kulit waktu ini bang. Tapi masih guyup kan lembur. Kerja sama gitunya. Paling mau bikin barang orang. Tukang las doang. Tapi modal di Lamerta geus eueuh Pak, jarang ayeuna mah kos kitu Pak. Jarang guyup kos kitu geus. Geus asup kota. Tahu. Guyup-guyup gitu teh geus jarang ayeuna teh kayak gitu modal di lembur sejen kan salembur teh kumpul kabeh. Paling duluran. Ada ratang teh, modal tetangga-tetangga teh. Ya acuh we gitu geus kebawakeun kota. Enak mah tradisi desa teh geus hampir eueuh tradisi pedesaan teh. Ayeuna geus kebawakeun ku HP, ku TV. Eta lobana mah. Balok.